Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tepangkeun wasta abdi Asmi Afifah di kelas 11 IPS 4. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Puji sinarang syukur urang panjatkeun ka Allah Subhanahu wa taala anu tos maparin kasehatan ka urang sadaya dugi ka urang tiasa kempel di dieu dina kaayaan sehat wal afiat. Sholawat sinareng salam urang sanjungkeun ka junjungan urang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka para kulawargina, para sahabatna, sarta urang salaku umatna mugi akenging syafaat di hari akhir. Amin ya rabbal alamin. Ngadegna simkuring di dieu bade ngadugikeun biantara anu judulna kerja bakti anu ningkatkeun kakompakan masyarakat. Ibu sareng bapa anu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Kerja bakti nyaeta salah sahiji wujud tina kahirupan tangga, mangrupakeun kegiatan gotong royong anu ngalakukeun suatu pagawean. Kerja bakti mangrupakeun kegiatan kudu diterapkeun di masyarakat sabab seueur pisan mangpaatna teh di antarana wae nyaeta nu kahiji, lingkungan jadi bersih. Anu kadua, kahindar ti sagala macam penyakit sapertos demam berdarah jeung malaria. Anu katilu, jadi ajang silaturahmi antar warga. Kerja bakti henteu dilakukeun ku ibu-ibu sareng ku bapak-bapak hungkul. Ku barudak alit oge tiasa diajak ti alit keneh supados terbiasa ngalakukeun hirup sehat. Aya sawatara contoh anu tiasa diterapkeun ka murang kalih, di antarana wae nyaeta nyapuan halaman imahna masing-masing, anu kadua nyiram kekembangan nu aya di halaman imahna masing-masing. Contoh sajana anu tiasa diterapkeun nyaeta ngadamel jadwal kanggo kegiatan kerja bakti. Misalna wae hari Minggu teh waktosna ngalakukeun kerja bakti. Bapak-bapana ngabersihan solokan, ibu-ibuna ngadamel cikopi sareng gorengan. Panan upami kitu oge silaturahmi teh jadi kajalin. Ibu sareng bapak anu kusim kuring dipihormat, hayu urang sami-sami ningkatkeun kesadaran kerja bakti di masyarakat supados lingkungan urang teh jadi bersih tur sehat. Upami sanes ku urang dilakukeunana, bade kusaha deui lingkungan urang teh dijaga. Rupina cekap sakitu anu kapihatur mugia aya mangpaatna. Hapunten bilih aya kalepatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.